Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh urang nyarioskeun cariyos anu enggalnya sodagar batik. Ieu karya Bapak Ahmad Bakri di Ciamisnya. Kumaha atuh cariosanana mangga urang kawitan. Tonggoheun balong cisi cisalak aya imah leutik geus butut handapeun tangkal jengkol ngarampidak teu sabaraha jauh ti jalan ka kojengkang teh tapi tembong daharieum buruanana lukutan bawaning kutara kapoyanan turug-turug nu bogana tara pati aya di imah. Ti beurang mah datang wanci burit muru nginep gigireun dapur nampe kana balong leutik aya kandang embe eusina bikang kadua anakna ngala kanu bogana nyaeta Biarwiyah kadua awakna si Kasnen budak umur 8 tahun nya Biarwiyah geus lila rarandaan ti barang si Kasnen umur 2 tahun salakina nyaeta bapa si Kasnen maot kalaleban ku si Kasja anakna nu cikal asalna mah teu pira tina rasa mokaha dina hiji poe wanci asar bapa si Kasja datang tas buburuh neang pare ti pananggapan harita kacida capek nanggung berat dibawa rusuh da geus reuk-reuk sieun kahujanan di jalan. Mangkaning lain lalampahan deket-deket turug-turug jalan rumpil datang kalembur ka imah teh muruhkeun tea sasat teu diuk-diuk acan kop timbel dibuntel ku sarung leos balik no gencang pare buruhan 2 geges rong heap nanjak srog kaburuan nyampak haroong ngan embe wae ear di kandang beberelean hayangeun nyatu di teang ka kandang can aya jukut leos ka dapur ti iseun eueuh sasaha sasarina wayah kitu teh usum barang asakan harita mah hawu lopong taya seuneu acan. Datang capek nyampak wae piambekeun nyeuh wae nyedek kana angeun hayang ngahaok eueuh layan tungtuna mah ngagidir sorangan sok pare dina salu rancatanana ditotogeun ka juru kolontrang kana lodong kosong ti koro garing halabhab ti jalan keneh diwayahnakeun engke wae cenah di imah ngarah bagea nginum cipanas bari reureuh teu kudu kesang deui kari-kari nyampak parongpong hanjelu lanjelu lain memeusan kop kana teko nyokot cangkir teu kawawa hayang gara-gara lagu. Ditotor wae cenah bari tangga ukur sacerelek wae
Saat manten kalahkah bukur enteh meni nyeseg kana sungut kelaweng teko dibalangkeun leos keluar kituna bari ngutruk. Ah, kamarana nu di imah teh yo. Kamarana sugan dicarekek teh lo mangkeluk teh. Nah, teu ngarasakeun cape aing teh yo. Buburuh teh aing satengah modar. Kurunyung pamajikan datang ngelek ngarinjang jukut bari ngengklek si kasnen meni ti babarageg siga nu beurateun. Ya, tas mah di mana sia Arwiyah? Aing capek meni teh nyampak cai-cai acan sia ha. Ka mana sia teh? Tas di mana? Tas ngalaparab atuh. Tas ngalaparab. Pan si Kasja ti isuk ngadelu wae. Teu datang-datang ngablu teh ieu. Leos ka kandang kituna. Jempe atuh. Jempe embete repeh. Nyedek kana kokopan kituna paheula-heula nyatuan embe. Nah, ka mana si bedol teh atuh? Ulina ka mana? Ah, dasar atuh gramantog anggur mah. Teuing atuh ieu, dasar budak bontongor meureun. Teu beunang ku omong. Tuh geuning tuh. Tas di mana sia teh aom? Meni sapoe mongket kieu. Nah, teu inget-inget kana ngarit-ngarit acan. Tas di ditu. Tas di ditu. Tas di mana sia teh? Ti ditu wae, di bener deuleu. Ceuk bapana morongos. Tas marak bapak. Tembalna bari pupunduran kituna nenjo bapana ambek. Geus nyahoeun kumaha ana adat bapa. Budak teh dasar sia teh ha. Bangkar waras sia teh. Perlu mana deuleu? Marab jeung ngarit. Ngarit deuleu. Naon marak mah deuleu moal piseubeun. Embe mah pan bisa dijual lain euy. Pak, da si Arta ngajak wae ka abi. Bangus sia teh ha. Kena nahaon sia teh. Make daek digugubuk mapai lebak deuleu. Nah, teu kadeuleu tuh, deuleu indung sia. Dibelaan ti babageg. Ti gogorondong karinjang deuleu. Wayah kieu can ngejo-ngejo acan deuleu tuh, ka ditu deuleu. Tuh da si Arta pak keukeuh bae. Ke cenah ngarit mah dibantuan. Ngajedog sia, ngajedog. Bagus sia teh, nembleukeun wae ka batur teh ha. Pugu sia nu bangkar warah teh ha. Dijual sia ku aing ka Deli. Mbena kabeh ku aing. Rek tambalar kitu ha. Aduh pak, nyapek bae. Pek bae atuh bade diical mah. Kaca-pecake ngarit syukur. Katampuhan miarana wungkul abi teh. Nya ladang si bandot. Kukuring mah teu kabagean bapak. Abi teh pak hayang calana ti bareto ge. Ngan bapak teh ngan ngomong teh engke deui pak. Ngomong naon sia teh ha? Ngalawan ka aing sia teh ha? Sarenteng gaplok dicabok kitu namah. Maksudna mah meureun nyabok meusan bae sakadar ngawarah. Sangkan kapok muhun mantang wul bapana. Gede ambek. Tapi kulantaran nafsu jadi tarik kabawa ku ambek. Antuk namah si Kasja tibang kieung ditiiran lauk ge maceleng goak ceurik kituna nungkup pipi. Piwirna getihan diusap ku leungeun tuluy disusutkeun kana calana nu geus dekil. Ae nanaonan bapak? Nanaonan ieu? Nah si Kasja teh make disiksa atuh. Panjukut mah enggeus kukuring meunang. Suh karunya.
cek pamajikan nana kituna bari ngebah hayam nuker macokan lauk terus wae ku indungna dirawatan. Maneh maya tuh mandele budak itu teh bangkar warah meni teu euih budak teh beki undak wae ka kolot nambalang wae manian beningan eta meureunnya sok diogo wae ku indungna montong sok diogo budak teh yeuh boro-boro diogo atuh bangor beusan majamak wae tanggarane budak eta teh budak geus ija repeh maneh gera mandi anggur mah kaditu jengke teh urang dalahar wae atuh cek indungna kitu nasup ka dapur gur mirun seuneu bapa si kasjamah ngajewang sarung tina sasampayan hareupeun panto dapur geudig ka cai. Nya si kasja nagog wae di juru imah nyang hareup ka kolong bari ngading diut indungna ngaprek di dapur barang asakan seuneuna digelek-gelek ambeh tereh asak beunggeus atuh ieu aja montong sok ceurik sing nganyahoankeun geura atuh nya kana adat bapa sia teh ieu geura mandi kaditu urang dahar yeuh pais laukna da geus asak cek indungna malikeun pai-paisan. Ma hayang auk abi mah hayang auk cek si kasnen bari nalekeum kana tonggong indung cicing syah can asak ke jeung kaka maneh deuleu daharna ma hayang auk ma hayang auk. Heueuh engke sakedeung deui geura maneh atuh geura mandi ija. Embung tiris mak tiris itu sote si kakak sia lain maneh ija. Aida embung inen eta teh lauk kitu yeuh menta lauk kitu cek indungna bari nyait ka heureun. Ma inen teh menta auk ma abeh auk nanya ma ulah atuh yeuh pan keur kaka maneh sawareh bapa deui emak deui nya wanci magrib kejo asak anu ambek lerer brak ngariung dina salu hareupeun halu tapi si kasja teu tembong-tembong digerak-gerok eueuh deteang kapipir kana urut tadi teu nyampak. Nah kamana tuh mangkeluk teh yeuh nya teh hayangeun nya tuh sugan budak teh kacai ieu sugan kacai pan tadi teh di titah mandi susulan gerak kaditu keun wae lah kagok deuleuy keur nyatu kami mah kege datang atuh euy agekeun we tah lelena lah kaditu beunteurna mah kadiekeun ka kami ceuk bapana kituna. Tah budak teh huapan deuleu huapan kejo mentong sok sinana lauk wae kabina-bina teuing sate euy cek bapa si kasja bari ngosom anggeus dahar eureuleu teurab tuluy ngalinting rokok harita. Nah bat ngampleng budak teh nya tuluy ka mana ieu. Aduh budak teh nyelang-nyelang wae pimelangeun cek bi arwiyah kituna bari mereskeun urut dahar. Bapana ieu susulan kaditu budak teh bisi kumaha onam kaditu katampian si Daswi
sok ngadon mandina teh sok kadinya ieu. Ya, kan udah heula tuh, engke heula. Atulah. Nih, kemana budak tehnya? Mantog mandi teh. Koleset bapak si kasja turun dina salu. Kituna nyerengetkeun rokok deui kana bontot. Kituna indit di luareun panto. Talag tolog seseuneun meureun saanggeus awas ka jalan. Kedig wae murut tampian si Daswi. Kabeneran siga aya nuker mandi. Ija, aya maneh teh euy mandi teu. Yeay, saha eta teh geuningan tempat tempok kitu. Kuring teh keur mandi ieu. Cok sora awewe kituna keur mandi. Saha eta teh euy? Kuring tong ka dieu nya keur kapalang. Sora si Icah ta teh. Anya rek naon mamang teh? Rek mandi. Lain yang ngasih kasja ieu teh. Di dituna mah rek mandi cenah si budak teh. Tapi ngampleng mandina teh. Cek bapak si kasja bari indit. Nya ka mana budak teh? Tadi itu sugan katajug. Nah, aya budak tehnya matak pusing-pusing teuing aing mah pusing. Cenah kituna rek diteang wae. Bari ngomong sorangan sog kaburuan tajug. Kadenge barudak reang ngaji diselang ku haok guruna. Nyarekan anu heureuy di emper aya kolot-kolot ngariung. Ngawarangkong bari ngadu bako lol kana panto nampoan nuker ngaji. Aya naon bapak si Ija rek ngaogan ka dieu. Dikumpulkeun wae meureunnya. Ieu teh teu wiji-wiji meureun. Cek Haromi ngaheureuyan. Nyawae da euy. Bejana teh geus panen nya euy nya di pananggapan. Lain kerapok atuh euy, arek ngajak nganyaran mah euy ka dieu. Panen wae batur mah nya, panen wae. Uring mah panen 300 hideung ieu teh. Erek naon maneh teh atuh ka dieu teh euy, erek naon? Meculak cileuk kitu. Ka dieu we anggun mah ngadu bako. Ngadu bako. Jika kolot wae yeuh. Bingung dewek teh yeuh, keneangan budak deuleu ti tadi. Kulalang kuriling, eueuh budak teh. Si Ija kitu. Budak keur ngaji nah make diteangan maneh teh. Nya aya naon kitu ye? Aya naon? Tibarang kene terbalik budak teh. Can dahar-dahar acan si Ija teh euy. Budak nu diuk deket lawang ngalieuk. Aya si Ija teh Sabto we si Ija. Aya ka si Ija teh. Aduh mamang, geningan teu ngaji, geningan ka mana? Ari budak. Nanyakeun deui geningan ditanya teh. Maneh ningalin teu, lain nu nya deui ka kolot teh yeuh. Cek bapak si kasja indit. Muru ka imah tatanggana cenah sok rajeun. Diendongan ku anakna. Susuganan aya didinya nu boga imah kituna rungah ringeuh. Sapoe ieu mah teu nempo si kasja. Ae eta sugan ka mana budak teh atuh amang? Sok aya wae maneh teh. Puguk kuring ge teh nyaho. Matak we ngaprak neangan oge yeuh. Leos deui nya ka mana tuh? Lain rek nya teu lah bapak Ija yeuh.
sampai hipu gerak ye ka dieu. Moal teteh moal. Moal bisi heuras beuheung da teu melang ieu. Da ieu teh melang ka budak. Melang. Cek bapa si Kasja hatena keheul. Asa digawekeun teu puguh. Datang capek can kaburu reureuh. Yah, budak teh dasar. Capek digawe. Can kaburu reureuh can. Kudu dugdag didig ka ditu ka dieu. Meh kabeh geuningan. Imah tetangga kasaba. Tapi saurang ge eueuh geuningan nu manggihan. Nya ka mana budak teh nya? Kalahkah pada ngababeleh wae. Naha budak teh diumbar. Tadi tingalikeun. Pika mah tama pikeulun aing. Boro-boro mantuan ya ngan sa teh. Kalahkah ngentrong wek sasatna mah ka aing. Balik bingung budak teh. Cek manehna kituna langsung wae koreleng balik. Sup ka dapur bari jamotrot. Nyampak pamajikana keur mepende si Kasnen. Aya budak teh bapak, aya si Ija teh. Awah lah nyawa teuing budak teh ka mana bingung neangan oge Heueuh. Nah atuh lain nanyakeun ka ditu. Lain balik deui ka imah bapa mah cek pamajikanna hudang kituna tuluy wae nyibutan samping Pak Ngais. Ari maneh yeuh. Enggeus deuleu tage katajug. Eueuh. Awan nu nyahoeun tage. Dambah kan bae atuh kage balik budak mah. Cek bapa si Kaja. Cek kana teko lagu wae nginum ditotor gek giuk dina saluban ngagabaran awak ku iket. Ae piraku eueuh pisan mah nu manggihan budak teh nya ka ditu atuh Pak. Ka teh amah meureun. Pedah sasarina sok rajeun ngendong di dinya teh yeuh. Enggeus cenggelah pusing. Geus ka mana-mana kami teh. Kalah pada ngababeleh wae. Dasar budak bangkar warah nyai. Ceceken tetelo nu kitu mah. Cekekeun tetelo budak teh kudu di kumaha bingung. Har ari ngomong teh yeuh ulah sok lalawora. Palias teuing atuh. Nah ka mana budak teh yeuh. Mangkaning can nyatu-nyatu acan budak teh. Sok aya-aya wae. Pi bari janeun ieu teh duh. Cenah bari garo singsat kituna. Yeuh matak ge ulah sok kabina-bina teuing ka budak teh atuh. Kitu wae teh make sok disiksa budak teh karunya akang. Komo engke mah bakal dihukum cenah taun engke mah sok nyiksa anak. Yah eta mah kur dina dongeng wae nyai. Dina dongeng bohong. Nyata teh Kang. Nya waktosna seep. Aduh. Waktosna seep cenah nya. Aduh. Insyaallah enjing atanapi pageto. Tiasa dilajengkeun deui nya. Dina seri nuka 2 mangkince ngaturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.